dua boga prinsip teh nomor kahiji Allahi tawakalna pasrah sumrah ka Gusti Allah. Nomor kedua nomor kahiji Allahi tawakalna nyanggakeun pasrah sadaya-daya ka Gusti Allah. Nomor kedua doa Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Urang ngecekelan dua sebagai kiai urang di lembur mun geus aya nanaon dua hiji tawakkalna 'alallahi tawakkalna pasrah ka Gusti Allah, ulah pasrah ka bupati, ulah nyanggakeun ka gubernur, ulah nyanggakeun sadaya-daya ka menteri, ulah nyanggakeun ka presiden. Allah 'alallahi tawakkalna hiji. Nomor kedua doa mukhul ibadah Rabbana ftah bainana Gusti nyagakeun sadaya-daya ieu bupati abdi, ieu gubernur abdi, ieu presiden abdi di ayeuna di negara Indonesia kos kieu kaayaanana wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma nyagakeun sadaya-daya Gusti parantos uninga sateu acana jeung kuari jeung santasna tingkah anu bakal ngamangpaatkeun jeung madaratkeun geus aya di ilmu Gusti nyagakeun sadaya-daya antara abdi jeung kaum mangga wa anta khairul fatihin pek dek digaledekeun galedekeun sarjogos kitu eta mulai kuari Kangjeng Nabi Syuaib tongkatna ngageter is cek bisa kunaon nya teureun kaget aing nya nya ge nu nyokelan kaget ka mah urang atuh aya naon indit seakan-akan cik tungkat teh indit soe beserta kaum anjeun ka mana gua mai emang di gua puateun serta tanya segala teh ka segala mahi segala henteu kaum perintah Gusti Allah nu iman ka kaula berangkat jeung kula ka mana cek kaum teh ka guha nu di mana guhana doh al bada aju urang di itu kumaha hayu tuturkeun loba omong berangkat kaumna terus mengarah ke barat gunung belok kiri kadinya didinya aya pegunungan. Etalah patilasan Kangjeng Nabi Syuaib nu kuari diabadikeun ngaranna Guha Al-Bada. Eta teh nu belah dieuna Madian, belah dieu saeutik wetan eta teh Aikah. Di perjalanan Kangjeng Nabi Syuaib ngadoa Gusti abdi ieu peserta kaum titah ka guha rek aya naon? Siksa. Oh. Ulah loba omong jeung ulah nyelek-nyelek ka tukang. Berangkat kabeh saeutika. Datang ke Al-Bada cek kaum geus datang ka dieu ka mah. Asup ka jero. Mahi kami kabeh Gusti Allah Maha segala-galana. Tempat letik digedekeun atau urangna diletikeun. Nya geus deureun awak we aing letik ka mah lieu. Maha kawasa Allah mujizat tuh. Asap, brus. Eta jelema diperkirakeun ayalah bangsa 5.000 mah, sedangkan tempat kira-kira bangsa 5 meter persegi. Ara asup kabeh. Terobah awak terobah. Henteu laleutik kabeh. Barang datang ke jero jelema ngayapak 5 meter persegi guha atuh tapi asup jelema 5.000 nya lagi geus teu loba omong ieu urang aya di jero guha ieu dikersakeun ku Gusti Allah eta guha sakumaha aya ASEAN Masya Allah cak nyalanggeun ayeuna di jero guha paingan Syuaib Kangjeng Nabi Syuaib betaheun aya AC ieu. Tarariis cak nya ieu. Waduh, masyaallah. Aju nyana ngomong kana di sisieun sia tunduk heueuh. Aing tunduh.
Contohnya belah itu tunduh sakeun. Ayo coba neangan tempat eta bisa hees kabehan di jero gua. Nu mantak kuari lamun ngaji harees eta di dinya. Turunan baheula horeganan ketika maca mujizat mah kabeh ge hayang peureum bae. Emang meureun sia mah watek ongkoh. Allah karim. Di jero gua jelema 5.000-an perkirakeun eta teh langsung sarare tunduh. Masya Allah karim. Kumaha kaum nu aya di Madian jeung nu aya di Aikah mulai Kangjeng malaikat Jibril alaihi salam diutus ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah Jibril nu aya di Madian bukakeun eta taneuh belahkeun supaya seuneu neraka kaluhur dibukakeun ku malaikat Jibril make jangjangna tret blak saeutik doang keluar seuneu neraka. Fatahallahu alaihim baban min jahannam, dibuka melalui malaikat Jibril lawang seuneu jahannam. Farsala alaihim harran syadidat, panas luar biasa. Urang ulah ngabayangkeun dibukakeun seuneu jahannam ti handap kaluhur cacak-cacak kamari ieu tahun 90 di Mekah eta teh 50 derajat puasana luar biasa. Diperkirakan Ramadan ayeuna di Mekah 49 derajat sampai 50. Panas. Bahkan di India kuari eta teh lain panas jahanam kakarak terik matahari. Anu ozon muka saeutik mah kuari panaeh ribuan di India. Masya Allah karim. Eta can sebenarnya. Ieu mah dibuka ku malaikat Jibril. Blah. Seuneu neraka saablah kaluhur. Bayangkeun ku urang harran syadidat. Fa akhadha bi anfasihim falam yanfa'hum zillun wala ma'un. Pernapasanana ku ari panas. Saab anu luar biasa. Ngiuhan ka mamana cai geus teu mangpaat. Diguyur ku cai tetep panas. Ngiuhan kata tangkalan ka imah tetep panas bae. Eueuh jang tempat ngiuhan, eueuh cai nu bisa ngamangpaatkeun. Panas luar biasa. Singkoleah, Masya Allah. Kadele belah ditu sorotan matahari singkulinyar. Anu urang lamun dina asbal teh osok kadele mun naik mobil teh siga cai. Eta teh fata morgana nu kos kitu teh dianggap cai daratanglah pada khulufil israf liur yubridu fiha ajar cai datang ka ditu fawajaduha asyadda harron ternyata horenganan lain cai leuwih panas singgoleah wabeh jelema panas anu luar biasa. Maha kawasa Allah dek nyiksa kaum ku cara Allah, ngawujudkeun kaum ku cara Allah, ngahirupkeun umat ku cara Allah, nyiksa kaum jeung umat cara Allah. Nu mantak Allah mah teu meunang ditanyakeun fa'alul lima yurid la yus'alu amma yaf'alu. Ulah ditanyakeun pagawean Allah mah kumaha Allah bae. Urang mah penting iman, ibadah ka Gusti Allah. Allah faba'atsallahu alaihim sahabatan fi harihun thayyibah baridah. Ya Allah, gumpalan mega di luhur aya kadeuleuh hideung. Awan ti berbagai sudut datang ka negeri Madian. Masya Allah karim. Kadele ku balerea raja ngumumkeun bahwa aya mega
di luhur tingali tiis kahandap eta teh ayana di daratan gurun lapangan tidinya raja ngerahkeun kabeh supaya aya di hadapan mega wah kabeh kadinya masya Allah tiisna luar biasa nikmat pohara aya angin piharihun thayyibatun baidatun angin ti sisi tigir tiisna pohara jasa fa'azalathum majungiuhan di hadapan mega wa yazullah atuh pawajadulah bardan wa nasiman tenang nikmat indah jasa watuh kabehan digerokeun supaya datang kadinya dakwah ka daerah belah kidul aya di ditu nunggus iman nyaba deui dakwah ke belah wetan alhamdulillah aya di Aikah kitu keneh di Madian kitu keneh walaupun minoritas tetapi aya teu Kangjeng Nabi Syuaib dakwah teh lantaran aya sambutan dengan ayana sambutan masyarakat terhadap dakwah Kangjeng Nabi Syuaib anu kuari kebakaran jenggot adalah malaun pembesar penggede di negara Yordan saat eta nu jadi presidena nu jadi rajana adalah Kalamanun ngarana sebab hiji abujud dua hawazun tilu hatayun opat syafasun Kalamanun sarkhasun nah ieu raja-raja di negara Yordan harita nu keur ngajabat harita jadi raja Kalamanun urang menceritakeun tentang eta tadi eta teh dijadikeun ku ari di ilmu falak abajadun hawazun hatayun Kalamanun sapasun korosatun dozogun sakhodun dozogun eta teh abajadun alif ba ta sa abajadun alif ba jim dal jadi hiji dua tilu opat hatayun hawazun adalah hawazun ha 5 waw genep zai 7 hatoyun haletik ha 7 8 to 9 ya 10 geus bisa sakitu ge geus bisa urang dudukunan teh Kalamanun kap 20 lam 30 mim 40 nun 50 tuh kan sapasun sin 60 fa 70 ain 8 terus korosatun qaf itu qaf 100 ro 200 qorosa 300 terus itu sakodun dozogun eta di ilmu palak urang mun endek utang hitung teh kudu apal eta heula ngalar eta heula urang abajadun nawazun atayun kalam hawazun atayun kalamanun sabasun atuh moal bisa ngitung urang ka dituna ke kapangijin ha iha sabaraha deui angel atuh geus kitu mah Jurang lamun nyaho kana usna ustea artina mah sumberna tina hiji-hijina bulan aya us April abhamtun April hamal to 9 Mai sarhun Mai April Mei sar saor hun 8 April Mei Jun Yun Jan hun Yun Yuni Jan Jantun berarti to 9 Oh, tinggal kemarin dipraktekkan guys ya sangaran. Zenab, Zena. Hitung kurang. Zai sabaraha, nun sabaraha, ba sabaraha. Dipakai kahayang ku sa Dedi. Jadi dukun dia. Ganti kuari ulah pakai sorban, pakai cetok kuari. Hatu bebari sebenarnya dukun atau banyak kos gitu. Bandingan kuari ulah ilmu eta bae ilmu naon ceuleuh kiai hitungan Jawa lo kira mata kudu bisa urang kos kitu teh
anak caraka data sawala anakna cilaka bapana ka bawa-bawa anak hiji ca dua ra tilu ka opat anak caraka da lima sa genep wa tuh itu kasus itu babari itu hitung kuari tak sangaran sia anu hitung tungtungna seberapa tuh oh saya jalan lurahnya keluarna jalan dapur ulah kalawang kudu ka jandela mun eueuh jandela nyieun heula sia riweuh keluarna jam sabaraha jam 3 apruk-aprukan kaleuweung ayo sia kudu make serba hideung masyaallah jadi jawara ngadadak eta hitungan kos gitu duh kuda tukaran lagi aduh tepek eleh hanas kukurubusan hanas eleh beja kadukun apa nih eleh kena batu salah ngalengka aturan kencah heula kos ka WC sia mah katuh heula aja heueuh asa ka masjid lain deui ieu mah hitungan juri bisa beta dukun blow on embung disalahkeun nyana iyalah Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam terus-terusan dakwah sambutan masyarakat kecil alhamdulillah aya unggal daerah kuari nu jadi kebakaran jenggot kalamanun raja idinya raja ngumpulkeun ponggawa-ponggawana ay ulah cicingeun daria weh aing geus ngareudang ngadengin daria cicing bae emang aing teu ngadenge kan aing boga ceuli aing boga mata ceuli aing ceuli sia aduh dari acara ricing bae aya orang musyawarah rabat akbar mulai berangkat ka dieu kabeh wah nyieun surat undangan berbagai tokoh masyarakat diundang ke kerajaan ke keraton tunduk kana waktu ninggang kana mangsa nu utama dina waktu nu geus ditentukeun ku raja kalaman ternyata raja memberikan ultimatum selesai musyawarah sampaikan kepada Syuaib bahwa raja teu ngeunah cicing tetentrem hirup di keraton selama aya nu dakwah ngarobah-robah urusan peribadahan ngarobah-robah urusan perpolitikan ngarobah urusan perekonomian terusik bejakeun hati raja maka tidak ada lain kecuali dua pilihan qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumi lanukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'ak min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina dua pilihan terhadap Syuaib ije lanukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'ak keluar di negara ieu beserta pengikut tidak boleh ada di Madian terserah dekam mana baburna bawa pengikut-pengikut keluar ulah aya di negara ieu hiji kedua mun nyana hayang cicing di dieu la ta'udunna fi millatina balik deui ka agama urang lamun bahasa la ta'udunna fi millatina berarti Kangjeng Nabi Syuaib baheulana kafir lain kok ieu bisa bahasa la ta'udunna atawa balik deui nyarana kabehan ieu khususna ka kaumna Kangjeng Nabi Syuaib na teu atau dianggap Kangjeng Nabi Syuaib ku masyarakat Madian kafir sebab baheula ketika masyarakat nyembah ka patung Kangjeng Nabi Syuaib da di guha teu pernah aya reaksi naon dianggap nyana akur agamana ternyata kuari nyana berbeda maka dianggap nyana baheula kafir ku raja cak raja aula ta'udunna fi millatina balik deui Syuaib
beserta pengikutna ka agama nu kurang dianut. Dua pilihan, disebarkan ke masyarakat di Madian jeung di Aikah bahwa Nabi Shu'aib terancam. Dua pilihan, hiji keluar di negara Madian beserta pengikutnya, terserah deh ke mana, ke Palestina misalnya, Israel misalnya, Suriah misalnya, atau manehanana cicing dirinya tidak mengusik ulah dakwah milu aturan-aturan agamana nu dianut ku urang Madian atau Aikah. Pilihan sakitu sampaikan ke Kangjeng Nabi Shu'aib, panggil Kangjeng Nabi Shu'aib na, Shu'aib ya, tongkat dikelek nih. Serem Kangjeng Nabi Shu'aib, gagah tenang, dipanggil nunuturkeunana hanya kaum-kaum kecil jelema nu geus teu baroga sedal, senda cepit sebelah, talina hejo sebelah berem, anu bangsa lah kancing nagas jarengkleh, jas barolong, diiring kuno kitu, arembungeun urang keraton neuli jelema kos kitu. Shu'aib, ya, pilih di antara dua cek raja. Lanukhrijannaka ya Shu'aib walladzina amanu ma'ak. Saat ieu maneh angkat kaki beserta pengikut anjeun ulah aya di negeri kami min qaryatina. Ide. Atau dua, silakan yang kedua, cicing di dieu. Cuman maneh sarua jeung kami agamana nyembahna ka patung, pilih nu bede aya nu leutik aya. Nu sedang aya kumaha maneh mah mah. Hayang nu bede jasa itu. Hayang nu sedang ieu, hayang nu leutik ieu, aya nu sok dibawa pangeran. Pilih. Kumaha Kangjeng Nabi Shu'aib gentar atuh henteu. Qala awalau kunna karihin. Kangjeng Nabi Shu'aib ngajawab dengan tenang. Tongkat di tangan Kangjeng Nabi Shu'aib, sugan aya gentar saeutik ka raja jeung ponggawa-ponggawana terieu teu geuneuh. Istuning tenang, sebab seakan-akan aya pendamping gaib Jibril, Mikail, Israfil jeung berbagai malaikat aslina asa babarengan jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang babarengan jeung Gusti Allah apa aya sieun teu aya. Sebab makhluk malaya tur walayan Pak. Teu bisa ngamadaratkeun jeung teu bisa ngamangpaatkeun. Hirup pamere Allah, cicing pamere Allah, gerak pamere Allah, kuarikeun ngahareupan makhluk Allah nyana babarengan jeung Allah. Boro-boro nabi wali teu pernah gentar saya tiga acan. Kitulah konsep dakwah. Lamun geus asa bareng jeung Gusti Allah nyawa taruhana masalah. Sebab segala-galana ti Gusti Allah. Hirup nang Allah, dititah ku Allah, berangkat ke mana bae Allah, kuari geus aya mandat ti Gusti Allah, diangkat sebagai rasul, tanda karasulanna bere mujizat, tongkat plak. Raja lain neuleukeun Kangjeng Nabi Shu'aib neuleukeun tungked. Maksudna bisi ngamuk teh tungked. Nu mantep eta urang lamun neuleuk kiai baheula, habib baheula urang sieun. Baheula mah kiai marake tungked, habib marake tungked, urang teh sieun. Kuari mah habib marawa HP, kiai showroom HP. Ipu Doli boga 5 HP-na. Geus puguh tukang karung mah teh geus teu kudu dicaritakeun. HP teh aya nu khusus hon ilaruhi. Eta kan tungked baheula. Nu mantak eta Jumat teh Jumat khotib lamun make tungked urang sieun. Udah pakai tungked deui ku ari teh. Jadi kaduluna serem kos sundak perang. Mun ditanya, "Heuy eta bidah?" Ulah loba omong sia. Henteu kula mah eta jang naon eta tungked dicecekal kos kitu. Jang nakol hulu sia. Indit sia. Serem guys. Daek juga sia teh daek indit sia ka ditu takol ku aing sia. Kan ngeunah make tungked mah. Coba mun teu make tungked kumaha? Hese nakolna.
Geus bari mah unggal khutbah tah di mimbar tungked. Nyeun pueda segede halu habak. Lamun ditanya pan ieu kuari ngadadak, ya barang dongeng Kangjeng Nabi Suhaib. Ternyata Kangjeng Nabi Suhaib mematungkeun, "Woi, itu matungkeun ti Gusti Allah." Ieu ge sarua bae. Tangkal emang sanu bisa nyieun tangkal ti Gusti Allah ieu mah. Ngan melalui tukang bas ieu mah. Sarerem Kangjeng Nabi ge make. Kuari bade lalengitkeun barang loba Wahabi. Aya ge aya tungked antepkeun teu nyekel. Sebab naon? Atuh nu khutbahna pan teu pantes. Nu pantes make khutbah mah nyekel tungked mah pan make jubah, udeng-udeng, sorbana gede, nyekel tungked. Pan urang kuneuleuna bae ge sieun. Ieu mah masa khotib sih make sapari. Make sapari teu make kopiah, Dr. Endos. Di ditu nama teteh yang keren, yang hebat lah. Ceknya nangis ulah make kos kitu. Nu penting materina. Itu didengikeun Ebrak ngaritakeun kabeh deui. Ya Allah. Khutbah ngaritakeun kabeh. Kusum Agustus caritakeun Agustus. Mun aya khotib kos kitu maning dicekel huluna. Tungtungna ke sia kitu deui tidak ku aing we. Anu jadi sasaran aing ge deui. Aduh, saya rusak ya. Rusak khutbah maka diterjemahkeun. Urusan menang jeung teu meunang aya dina fikih, tapi manfaatna mana? Apakah nu diterjemahkeun ku ditambah takwa jah henteu, malah acak-acakan. Dicek ulama ketika manfaatna tu ulah. Okos urang nikah aju maca taklek eta teh lan apa? Mane ulah dibaca tuh. Ai manfaatna mah. Jawaya urusanna maka itu make duit-duit keneh. Mun kitu mah haju eta aya mangpaatna beres. Gimana? Geus bantak ulama lamun nikahkeun, geus ulah dibaca. Geus, macanan ke bae di kamar duaan nya bae lelendehan habak. Moal anggeus ieu nya dimaca di kamar moal. Paling geus sabari sajitoel ku pamajikan, lamun geus beres. Okos ngurutan diurutan ku pamajikan jadi lok anggeus. Teh. Ih, kumaha gitu. Masya Allah karim di lengit-lengit ya. Orang haris mah Jumat tapi coba dulu orang di Masjid Kesultanan Banten. Iya tapak-tapakna dulu di Syekh Asnawi, dulu di Syekh Husein. Carita dulu di patilasan para wali Allah. Ayat tungked di dinya, ayat jubah di dinya. Malah di Tangerang ayat 2 masjid anu jubahna teh osok ngaberenehan. Ye, manglain kumaha itu baheula wali Allah mah kos kitu. Barang diganti kuari, urang teh asal lain salat. Saudara-saudara sekalian. Sidang Jumat yang berbahagia, iraha ngondangna sia. Ai sidang mah tuh pan kudu aya ondangan. Cuma nya henteu. Nah, geus salah bae nu aya. Geus dianggap sidang atuh ai kos kitu. Kadituna aduh asa ciletrek ieu pagawean. Nyata teh NU kababawa, NU mah utuh sebenarnya mah kababawa ku Muhammadiyah milu. Padahal mah teu Muhammadiyah nu ngayakeun lamun NU na utuh teu kudu. Naon sababna manfaatna aya eueuh nu diterjemahkeun kemudian aju ningkat ibadahna aja eueuh. Ya Allah. Jeung khutbah eta kan lain khutbah ceramah eta mah khutbah gaganti salat. Salah bae sia teu sah Jumaahna. Eta mah khutbah, salat zuhur 4 rakaat, 2 rakaatkeun Jumaah, nu 2 rakaat deui khutbah. Jadi khutbah eta teh mah sambarangan. Eta teh gaganti 2 rakaat anu salat zuhur. Ku ari mah kiaina yang dibayar deui khutbahna. Masyaallah di Lampung teh baheula teh kos kitu. Kuari Katalaga, Bloon, Kacikupa, Kabojong, Ondo jasa. Masa khutbah dibayar? Tata sholat. Jadi cenah pugu kiaina. Maningan dirante. Itu sholat dibayar, khutbah teh sholat. Masa dibayar sih? Cenah azan ge lain deui khutbah jeung azan. Beda. Azan mah meunang dibayar, khutbah mah ulah. Yeay, kesana tuh aing mah jadi muadzin terus ya. Sas adzan balik geus. Hayang duit doang burung.
Masya Allah geus ulah make pembayaran coba budayakeun di urang ikhlaskeun abeh mantep rarasaan urang ibadah geus aya kiai nu hayang dibayar maca khutbahna geus ulah dipake mantak naon teungeunaheun urang ibadah ya supaya mulus geus pugu urang milih pemerintah geus pugu urang milih lurah geus pugu milih pemimpin make sogok menyogok atuh khutbah ulah make sogok. Ini mah disogok asal dibayar daek teu dibayar embung cenah kula mah maca khutbah di dinya kunaon teu dibayar. Allah sia mabur ka kuburan ka ditu. Masya Allah, ya akhir zaman benernya sedih kula baca. Ayo khutbah kudu hayang dibayar. Ya Allah eta mah taat tadi ka manakeun. Allah karim patokanna Mekah kosuk pernah cicing di Mekah bae. Qala walau kunna karin dengan tenang Kangjeng Nabi Syuaib ngajawab cek Kangjeng Nabi Syuaib apakah kaula kudu balik deui ka agama anjeun walaupun kaula teresep bahasa kos kitu teh bahasa pertanyaan nu dimaksud dama inkar cek ahli bilagah mah keheulanan kudu milu deui ka agama anjeun cadu aing kudu milu ka agama dia. Kanjeng Nabi saya bisa bahasa baduinya cadu aing kudu milu ka abah maneh walau kulla karihin sanajan kaulah teresep kaulah ka agama maneh kudu milu de keheulanan lantaran qadif taraida 'alallahi kadiban nyata atuh kaulah jijieungan terhadap Allah bohong anu pohara atuh kaulah ngabohongkeun bade ka Gusti Allah. In udna fi millatikum lamun kula balik deui ka agama aranjeun kabeh andai kata kaula teh milu ka agama aranjeun kabeh bada idna jana Allahu minna sabada Allah nyalametkeun ka kaula dina agama eta dibere mukjizat kita ngembangkeun agama kita nyampaikan risalah ku ari kita milu ka agama anjeun agama batil keheulanan cek Kangjeng Nabi Syuaib wa ma yakunu lana an na'uda fiha teu pantes teu layak saeutik-eutik acan kaulah kudu balik deui ka agama anjeun kecuali Allah ngersakakeun ayyasha Allah rabbuna andai kata ku Gusti Allah kaulah dibalikeun an moal sama sakali eta mah andai-andai mun Allah ngabalikeun mah kula milu ka agama anjeun ngan moal ka jeung kokoma ge hei raja titik moal milu ka agama anjeun titik beuh poha raja teh bahasa Kangjeng Nabi Syuaib dipanggil di hareupeun raja mawa tungked dituturkeun ku jelema-jelema cacah anu teu boga kakuatan tetapi Kangjeng Nabi Syuaib mantep jasa kudu milu deui jeung agama anjeun kelanan terayak teu pantes kaula sebagai rasul diangkat ku Gusti Allah kita nyampaikeun risalah ku ari kudu nuturkeun ka anjeun yang aya nyaho teh heheina di ditu teh aduh masya Allah bisa dibayangkan ke urang di hareupeun istana dipanggil diusir Kangjeng Nabi Syuaib beserta kaumna atau titah balik deui dengan jawaban anu jelas berbeda jeung kahayang raja Allah karim tenang Kangjeng Nabi Syuaib diangkat jadi rasul dibere mukjizat tegentar saeutik-eutik aja gitulah rasul-rasul Allah ketika dipanggil ku raja tenang kitu kene para wali-wali Allah urang mah boga sejarah teh Banten teh Maulana Hasanuddin Banten Maulana Yusuf lain lalagaan teh tarung jeung Inggris tarung jeung Belanda tarung jeung Perancis tarung teh jeung Amerika cenah Amerika asup ka urang anu perkecil nu gede di urang teh eta teh kitu Belanda Inggris lain lalagaan perang. Masya Allah sepuguh para wali-wali sanga di ditu jadi Cirebon Syarif Hidayatullah tegentar setik acan ngahareupan raja bahkan loba raja anu tunduk asup Islam kunaon eta ku gedena hate asa bareng jeung Gusti Allah dakwah teh teu kadeuleuan nanaonna Allah ku ari mah urang mun dakwah nu kadeuleu cau Ambon koneng
Masya Allah komo dakwah na aya di kelompok partai teka dulu Allah na nuka dulu RP mual beres dakwah kos gitu mual beres dicekal ku sahabatnya mual beres hiji be dakwah mah nuka dulu Allah kentar tegentar seetik-etik aja nu mantak cekang yang Nabi Syuaib wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma ngamot jembar luas Rabbuna pangeran abdi sadaya kulla syai'in kana seluruh perkara ilman ilmuna artina menguasai mencakup ilmu Allah kana seluruh perkara eueuh nu teu dikajahokeun ku Gusti Allah memeh nyieun dunya eukeur nyieun dunya geus nyieun dunya eueuh nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah memeh urang aya kuari geus aya jeung saentasna eueuh nu teu dikanyahokeun ku Allah kamangpaatan terhadap diri urang diri makhluk kabehan nu enggeus kuari jeung santasna eueuh nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah diri urang secara pribadi kuari kamari jeung satrasna emang aya nu teu dikanyahokeun boro-boro urang nu dibere akal dibere gelbu dibere pikiran cacak kalakai piragageunana iraha pipotongeunana iraha ninggangna ka mana geus aya di ilmu Allah Subhanahu wa taala sieun pangletik-letikna nu ngarayap di awak urang kakarayapan di awak urang nu ku urang teu kadeuleu bisa kadeuleu kudu make mikroskop tetapi ku Gusti Allah kanyahoan jeung kadeuleu ku Gusti ulah eta nu aya di awak urang ieu poek mongkreng buta rata dunia aya batu di jero taneuh di jero batu teh aya sireum kakarayapan Allah nyahoeun urang mah teu nyaho wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma cekang jeung Nabi Syuaib di antara nu dikajahokeun hali wa halukum tingkah kaula jeung tingkah aranjeun geus aya di ilmu Allah mantap alallahi tawakkalna ka Gusti Allah hungkul abdi basrahkeun diri Rabbana he pangeran abdi sadaya iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin muga Gusti nyieun keputusan hukum tegasna Gusti nyanggakeun sadaya-daya hukuman bainana wa baina qaumina antara abdi sareng kaum abdi anu inkar terhadap keputusan-keputusan risalah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti bil haqqi dengan hak benar jujur adil wa anta khairul fatihin Gusti anu pang bagus-bagusna anu nyieun putusan nyieun hukuman ieu berarti kan masrahkeun diri ka Gusti Allah ka Nabi Syuaib Kanjeng Nabi Syuaib alallahi tawakkalna ka Gusti wungkul abdi masrahkeun sadaya-daya Rabbana he pangeran abdi sadaya iftah bainana giranyeun putusan Gusti antara abdi wa baina qaumina jeung kaum abdi nu teu iman ka abdi ka Gusti bil haqqi dengan hak wa anta khairul fatihin Gusti anu pang bagus-bagusna anu nyieun putusan anu nyieun hukuman nyanggakeun sadaya-daya ieu doa tafwid masrahkeun sadaya-daya nyanggakeun geus aya di ilmu Gusti tingkah abdi tingkah kaum kaayaan abdi kaayaan kaum nu iman hanya seperkecil geus dikajahokeun ku Gusti nu inkar nu mayoritas nyanggakeun sadaya-daya abdi diusir ku raja abdi teh titah cicing di dieu tapi milu ka manehanana agamana abdi kuari manyanggakeun Gusti geus sateka pola abdi teh ieu teh dakwah ngadakwahan umat berikut jeung penggede-penggedena ternyata horeganan penggedena terusik Gusti nyanggakeun mangga sadaya-daya sarua aja dek disiksa mah siksa bae ku Gusti ku Gusti bae kumaha teh cek pembesar-pembesar wa qalal malaul ladzina kafaru min qaumi la in ittaba'tum syuaiba
innakum idzal khasirun. Cek para pembesar-pembesar nu pimpin ku raja kalaman harita ngadengikeun jawaban ti Kangjeng Nabi Syuaib nyana ngomong alladzina kafaru min qaumi nya eta jelema nu kalupur ti kaum Kangjeng Nabi Syuaib ngomong awas la ini tabatum Syuaiban iya lamun maneh nuturkeun Syuaib innakum idal la khasirun marane kabeh ge cilaka ujianana hiji kacilakaan teh keuntungan dagang maneh bakalna engke moal diraih deui selama ieu anu maneh dagang teh nyieun kauntungan gede takran dikurangan timbangan dikurangan hitungan dikurangan ketika Syuaib dimenangkeun maneh moal bisa la khasirun uturkeun Syuaib cilaka maneh. Nomor kedua pasti pangeran-pangeran urang kunyana dibombardir anu selama ieu pangeran dipuja-puja nu gede nu sedang nu leutik pasti kunyana bakal dikampakan khosirun. Nomor katilu pasti Syuaib kajen kukumaha ge ngajakan ibadahna kanu teu kadeuleu ku urang teu ngeunaheun kan urang boga pangeran teu kadeuleu. Terakhir lamun maneh nuturkeun Syuaib innakum idzal khasirun ku kaula bakal moal dilempangkeun ieu perpolitikan ku kaula moal dilempangkeun ieu perekonomian ku kaula bakal dipareuman ieu perbudayaan seuna salembang-lempangna di embargo ujianana kena kalaparan. Masya Allah ieu raja ku biadab-biadab deui cek ngomong urang mah tuturkeun ku sia Syuaib awas ku aing sia pertanian ulah aya nu tani perdagangan eureun dagangna geus pokona mah la khasirun antapkeun cilaka sia kajen kokoh mah ge di samping aing ancam ka Syuaib sia masyarakat lamun nuturkeun ka Kangjeng Nabi Syuaib ku aing di embargo moal kena leumpang perpolitikan jeung perekonomian tetek kejemna luar biasa raja. Ternyata horenganan nu kejem kuari ge aya turunan si eta meureun raja teh kararitu bae ti baheula nu ngangeunahkeun ka urang teh. Masya Allah. Jadi dakwah Kangjeng Nabi Syuaib teh diinkaran ku kaum tanya jawab panggilan ka keraton dijawab ku Kangjeng Nabi Syuaib. Setelah dijawab anu bertolak belakang jeung keputusan raja Kangjeng Nabi Syuaib dua boga prinsip teh nomor kahiji Allahi tawakkalna pasrah sumrah ka Gusti Allah. Nomor kedua nomor kahiji Allahi tawakkalna nyanggakeun pasrah sadaya-daya ka Gusti Allah. Nomor kedua doa Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Urang cekalan dua sebagai kiai urang di lembur mun geus aya nanaon dua hiji tawakkalna 'alallahi tawakkalna pasrah ka Gusti Allah ulah pasrah ka bupati ulah nyanggakeun ka gubernur ulah nyanggakeun sadaya-daya ka menteri ulah nyanggakeun ka presiden Allah 'alallahi tawakkalna hiji. Nomor kedua doa mukhul ibadah Rabbana ftah bainana Gusti nyagakeun sadaya-daya ieu bupati abdi ieu gubernur abdi ieu presiden abdi di ayeuna di negara Indonesia kos kieu kaayaanana wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma nyagakeun sadaya-daya Gusti parantos uninga sateu acana jeung kuari jeung santasna tingkah anu bakal ngamangpaatkeun jeung madaratkeun geus aya di ilmu Gusti nyagakeun sadaya-daya antara abdi jeung kaum mangga wa anta khairul fatihin pek dek digaledekeun galedekeun sarjogos kitu eta mulai kuari Kangjeng Nabi Syuaib tongkatna ngageter is cek bisa kunaon nya teureun kaget aing nya nya ge nu nyokelan kaget ka urang atuh aya naon indit
seakan-akan cek tungkat teh ini Suhaib beserta kaum anjeun. Ka mana? Gua. Mai emang di gua. Puateun. Serta tanya segala teh Kanjeng Nabi Suhaib segala mahi segala henteu. Kaum, perintah Gusti Allah nu iman ka kaula berangkat jeung kula. Ka mana cek kaum teh? Ka guha. Nu di mana guhana? Doh al-bada. Aju urang di itu kumaha? Hayu tuturkeun loba omong. Berangkat kaumna terus mengarah ke barat, gunung belok kiri, didinya aya pegunungan. Etalah patilasan Kangjeng Nabi Suhaib nu kuari diabadikeun ngaranna Guha Al-Bada. Eta teh nu belah dieuna Madian, belah dieu saeutik wetan eta teh Aikah. Di perjalanan Kangjeng Nabi Suhaib ngadua, Gusti abdi ieu peserta kaum titah ka guha rek aya naon? Siksa. Oh. Ulah loba omong jeung ulah nyelek-nyelek ka tukang. Berangkat kabeh saeutika. Datang ke Al-Bada cek kaum geus datang ka dieu ka asup ka jero. Mahi kami kabeh Gusti Allah Maha segala-galana, tempat letik digedekeun atau urangna diletikeun. Nya nangis nilaian awak teh aing letik da wali segini. Kumaha ieu mah kawasa Allah mukjizat teh. Asup brus. Eta jelema diperkirakeun ayalah bangsa 5.000 mah, sedangkan tempat kira-kira bangsa 5 meter persegi. Arasup kabeh. Terobah awak terobah. Henteu laleutik kabeh. Barang datang ka jero jelema ngayapak 5 meter persegi. Guha atuh. Tapi asup jelema 5.000. Nya lagi geus teu loba omong. Ieu urang aya di jero guha ieu. Dikersakeun ku Gusti Allah eta guha sakumaha aya ASEAN. Masya Allah. Cak nyalanggeun aing di jero guha paingan Suhaib Kanjeng Nabi Suhaib betaheun aya AC ieu. Tarariis cak nya ieu. Waduh, Masya Allah. Aju nyana ngomong kana di sisieun sia tunduh heueuh. Aing tunduh. Catanya nu belah ditu, tunduh cak nya. Ayo coba neangan tempat eta bisa hees kabehan di jero guha. Nu manta kuari lamun ngaji hares eta di dinya. Turunan baheula horeganan ketika maca mukjizat mah kabeh ge hayang peureum bae. Emang meureun sia mah watek ongkoh. Allah karim. Di jero guha jelema 5.000-an perkirakeun eta teh langsung sarare tunduk. Masya Allah karim. Kumaha kaum nu aya di Madian jeung nu aya di Aikah. Mulai Kangjeng malaikat Jibril alaihi salam diutus ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah Jibril nu aya di Madian bukakeun eta taneuh belahkeun supaya seuneu neraka kaluhur. Dibukakeun ku malaikat Jibril make jangjangna trek blak saeutik doang keluar seuneu neraka. Fatahallahu alaihim baban min jahannam. Dibuka melalui malaikat Jibril lawang seuneu jahannam farsala alaihim harran syadidan. Panas luar biasa. Urang ulah ngabayangkeun dibukakeun seuneu jahannam ti handap ka luhur cacak-cacak kamari ieu tahun 90 di Mekah
eta teh 50 derajat panasna luar biasa. Diperkirakan Ramadan ayeuna di Mekah 49 derajat sampai 50. Panas. Bahkan di India kuari eta teh lain panas jahanam kakarak terik matahari. Anu ozon muka saeutik mah wari panaeh ribuan di India. Masya Allah karim. Eta saeuna neraka. Ieu mah dibuka ku malaikat Jibril. Blah. Saeuna neraka saablah ka luhur. Bayangkeun ku urang harran syadidat. Fa akhadha bi anfasihim falam yanfa'hum zillun wala ma'un. Pernapasanana ku ari panas. Saab anu luar biasa. Ngiuhan ka mamana cai geus teu mangpaat. Diguyur ku cai tetep panas. Ngiuhan kata tangkalan ka imah tetep panas bae. Eueuh jang tempat ngiuhan, eueuh cai nu bisa ngamangpaatkeun. Panas luar biasa. Singkolea, Masya Allah. Kadele belah ditu sorotan matahari singkulinyar. Anu urang lamun dina asbal teh osok kadele mun naik mobil teh siga cai. Eta teh fatamorgana nu kos kitu teh dianggap cai. Daratanglah pada khulufil israf liur yubridu fiha. Ajar cai datang ka ditu fawajaduha asyadda harron. Ternyata horenganan lain cai leuwih panas. Singgolea wabeh jelema panas anu luar biasa. Maha kawasa Allah dek nyiksa kaum ku cara Allah, ngawujudkeun kaum ku cara Allah, ngahirupkeun umat ku cara Allah, nyiksa kaum jeung umat cara Allah. Nu mantap Allah mah teu meunang ditanyakeun fa'alul lima yurid la yus'alu amma yaf'alu. Ulah ditanyakeun pagawean Allah mah kumaha Allah bae. Urang mah penting iman, ibadah ka Gusti Allah. Allah faba'atsallahu alaihim sahabatan fi harihun thayyibah baridah. Ya Allah, gumpalan mega di luhur aya kadeuleuh hideung. Awan ti berbagai sudut datang ka negeri Madian. Masya Allah karim. Kadele ku balerea raja ngumumkeun bahwa aya mega di luhur tingali tiis kahandap. Eta teh ayana di daratan gurun lapangan tidinya raja ngerahkeun kabeh supaya aya di hadapan mega. Wah kabeh kadinya Masya Allah tiisna luar biasa nikmat pohara. Aya angin piharihun thayyibatun baidatun angin ti sisi tigir tiisna pohara jasa. Fa'azalathum majungiuhan di hadapan mega wa yazullah atuh pawajadullah bardan wa nasiman. Tenang nikmat indah jasa watuh kabehan digerokeun supaya datang kadinya. Ulaya nu katinggaleun kabehan supaya datang kadinya lantaran di lain eta mah panas ta pohara jasa kadinya cap tiis eueuh anu katinggaleun. Hatta idza tama'u tahta sahabah rijaluhum wa nisa'uhum wa sibyanuhum karumpul kabeh lalaki awewe budak orok eueuh nu tinggaleun sebab tiis di luar eta panas ta pohara jasa. Ratusan ribu jutaan manusia cicing di dinya ku tiis-tiisna. Barang geus ngarasakeun tiis alhabahallahu alaihim naron. Mulai tidinya belah bumi keluar seuneu ti handap.
dibayangkan ku urang jelema sakuatna jelema sene dihandap keluar dioyag-oyag warjafat bihimul ardu min tahtihim oyag muter taneuh bari aya seunean geus teu daya teu upaya manusia dek lumpat ka mana sanggeus tadi dikumpulkeun ku Gusti Allah melalui mega nu tadina ngarasa tentrem jeung tenang tiis di handapeun anak kuari dibukakeun bumi teh seudeuh dioyag-oyag ku Gusti Allah dek lumpat ka mana nu mantap dijelaskeun di dieu diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim ayat ieu fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin fa akhadhathum maka Gusti Allah disiksa kaum Madian teh nyiksana melalui rajfah zilzalatus syadidah anu tadina dikumpulkeun melalui mega sanggeus kumpul eueuh anu katinggaleun kabeh jalma kalalapir aya di dinya nu muslim geus disalamatkeun ku Gusti Allah beserta Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam atuh di dinya dioyag-oyag kaluar seuneu di luhur mega dihandap kaluar seuneu bari diputerkeun ku Gusti Allah bumina fa asbahu fi darihim jasimin kaum Madian harita didinya jasimin atapak deku kabeh barikina aler kabeh mayitin berparah kabeh tutung kabeh Allah karim nu mentak tararutung kabeh ge eta teh digambarkeun datang ka kuari ge aya keneh di ditu teh aya batu siga jelema keur ngaringkuk aya batu keur sujud aya batu keur nangkuban eta teh diabadikeun ku Gusti Allah di Madian teh batu-batu eta bisa ditingali urang lamun ka ditu bisa dipoto batu teh anu keur kararieu aya anu keur deku aya anu keur nangkuk jasimina fa asbahu fi darihim jasimin. Setelah diteliti pada tahun 2000 penelitian anu berbarengan di 5 negara Amerika, Inggris, Jerman, kemudian Belanda, Saudi Arabia, Timur Tengah perwakilan untuk meneliti keberadaan eta sosok-sosok manusia anu nangkub, anu barikin, anu deku dan lain sebagainya ditinggali tina keberadaan batuna ku ahli ekologi ternyata eta teh bener-bener manusia nu ku Allah diabadikeun dijadikeun batu. Masya Allah karim dipager ku urang lamun ka ditu teh sembarangan lantaran kadang-kadang aya heab panas. Okos urut siksaan Kangjeng Nabi Lut eta teh teu meunang sembarangan datang ka dieu. Ieu ge sarua. Ketika urang dek kadinya kudu aya izin ti kerajaan Yordan. Maksud jeung tujuan dek naon kadinya nu mantak di Yordan mah negara miskin Yordan mah. Lain negara kaya negara miskin penghasilanana nya nama hanya ti jelema anu daratang kadinya. Tamu-tamu datang. Nu dek rekreasi ningali kaayaan Ashabul Kahfi Kangjeng Nabi Syuaib. Kemudian kitu patilasan ieu. Nah, urang lamun ka ditu mahal cai, bensin murah, cai mahal. Mahal miskin di Yordan mah. Negara miskin. Sebabnya naon penghasilanana hanya ti tamu-tamu negara Yordan mah, tapi tamuna teu eureun-eureun. Terus bae sebab di dinya aya sagala sumber-sumber anu terjadi di ayat-ayat suci Al-Quranul Karim di berbagai negara muslim kafir datang kade untuk meneliti. Ashabul Kahfi aya di Yordan, Kangjeng Nabi Syuaib aya di Yordan, Kangjeng Nabi Lut aya di Yordan, Kangjeng Nabi Saleh Petra aya di Yordan. Iyalah Yordan. Masyaallah karim. Nah, tersiksalah jutaan umat Kangjeng Nabi Syuaib alaihis
alladzina kadzabu Syuaiban ari jelema nu ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Syuaib anu disiksa ku Gusti Allah ka'lam yaghnaw fiha seakan-akan kaum teh teu pernah cicing di negeri eta ku bangkawarah-bangkawarahna manehanana teu iman umurnya na sabara tahun sih tapi disiksa nu sakitu dahsyat seakan nyana teu pernah cicing di dinya sakicep disiksa ku Gusti Allah. Alladzina kadzabu Syuaiban kanu humul khasirin. Jelema tegas teh jelema nu ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Syuaib eta lahumul khasirin. Jelema-jelema anu tuna rugi luar biasa. Allah karim. Kacaritakeun hiji deui Madian harita teh kakarak Madian doang hiji deui aika ternyata urang aika disiksa deui ku Gusti Allah nyana ngadenge Madian disiksa cak urang aika teh cak urang aika woi di Madian siksa jelema tararutung ieu kumaha urang Suem ka mana Suem coba teangan di teangan Kangjeng Nabi Syuaib geus hese di teanganna sebab Kangjeng Nabi Syuaib ku Gusti Allah diamankan di gua aman nyana di jero sarere teh jahona naon kerek ya Allah eta di Yordan eta aya kos kituan tah Gusti Allah geus puguh sabul kapimat 3 abad sarere ieu mah ngan supaya ulang ngadenge doang heula tunduh jasa masyaallah ieu di majelis anu boga tunduh teh tah di ditu jelas diamankan ku Gusti Allah di majelis ieu mah nu tunduh teh horenganan loba ting ngadaruduk sebab dicampuran ku jengkol mabok nyana babaturanna dia omong sia loba ting atuan ngadaruduk kena tunduh loba ngomong sakedeng deui kan puasa kek nyana mung can puasa wah bau parah geus teu bisa dinasehatan geus cek Gusti Allah Jibril Enzil turun siksa aika kefir cek malaikat Jibril kumaha abdi nyiksa teu kudu dikukumahakeun ahli aika mah sia bae ngajerit paraeh kage Kangjeng malaikat Jibril turun ka aika tidinya Kangjeng Nabi Kangjeng malaikat Jibril ngajerit cek malaikat Jibril ngajerit setik kabeh kararudang urang aika wih suara naonnya trompet ta naon tah pangagedean jah kabeh kalaluar ti imah kalaluar kabeh kaluar wih iya suara naon ieu ke darengkeun narulu ka luhur kabeh. Wih, rada gedenya. Udah gede dareukeun coba teliti. Aya naon dieu? Tuh. Jadi jelema kafir mah lain iman kita neliti suara naon eta. Islam apa lain kitu mun aya naon? Wih, aduh sia ulah marahan siat bae tuh siksa ke di Allah. Pak, urang mah kajian kumaha ge. Kajian nu mabok lamun aya siksa syahadat. Di urang geus mantep jasa di urang mah mantep nu mabok ge ka surga di urang mah. Dia coba ayo nu mabok aya galedeg. Duk. Nya keur mabok. Asyhadu an la ilaha illallah. Eta keur mabok eta. Entak Amerika bingung ge goblok sia. Mabok syahadat. Malah leuwih mantepannya kan teu nyawa kakalar kikidul panjana mabok ngaranna ge. Aju dakwah panjana. Woi, syahadat sia tuh. Wow, galedeg sing jeleger sia. Endahan mabok syahadat, bungunya anu mabok. Malaikat Jibril langsung ngajerit. Ceuli masyarakat gajengek. Wow,
nyeri celi urangnya nyeri aya naon dia soal aya naon popeh ngerumpul gitu wah eta pancingan malaikat Jibril pohara jasa seetik jalan teu sakaligus bala mah direkam make HP sial tarolol jelema kuari mah suara direkam naon direkam aduh barang lain ibadah direkam geus di kiai-kiaina oplok kabehan ieu mah geus ya Allah ya Rabbi di Amerika ya suara di Prancis suara di Australia ya suara di Jerman ya suara kabeh ya suara ternyata kamari geus mulai di Amerika ternyata gesekan planet dengan planet menimbulkan suara cek manehanana sekarang sedang diamankan planet supaya menjauh budak tek ngagedean gitu tas sora Amerika blon suara kok kaget di Amerika di Jerman di Australia gesekan seetik doang eta teh menurut penelitiannya wallahu alam nya gesekannya henteu ja planet jeung planet teh emang kitu kumaha mun urang ngaji palak teh beh Samsun Zara mirihu patu zahali ieu tah tak planet ieu ka dieu ieu dunia letik dunia masa gede pereup wah batapa wadena luar biasa emang kumaha gitu masa planet nggak gesek ya Allah ya kullum fi falaki yasbahun kabeh aya falak-falak aya cakrawalan moal nyalahan buatan Gusti Allah mah aya falak-falak aya cakrawalan moal kudu nyalahan kullum fi falaki yasbahun urang mun maca kitab yang surat Yasin kan geus aya kabeh dina falak-falak masyaallah. Nah wasyamsu wal qamar bihusban kabeh ge panon poe jeung bulan aya hitunganana urang mun nyaritakeun panon poe 24 jam kapanggih deui dina palak lamun bulan makan 20 poe sabulan urang mah teu kaharti nu mantak sahabat naroskeun ge ka Kangjeng Nabi Gusti kunaon sih eta bulan kitu mimiti muncul letik aju gede aju letik deui timbul kuari mimiti di barat kunaon atuh katungtungkeun ku deui kuari jadi di wetan ieu kumaha dijawab ku Kangjeng Nabi make hikmah teh dijawab etana sebab nu dibutuhkeun hikmahna panjang caritana ieulah ilmu falak nah Kangjeng Nabi malaikat Jibril kita ngajerit malaikat Jibril pae kabeh nyeri ceuli mata irung sungut karasa kabeh jeritan malaikat Jibril sabulu-bulu karasa berak kabeh ku jeritan malaikat Jibril Masya Allah nemendak madian ashabuz zullah lantaran ayam mega awalna lamun aika saya jeritan malaikat Jibril alaihissalam pae kabeh strengsek disiksa Gusti Allah soe budangkeun eta umat ulah hareus bae Kangjeng Nabi soe memang teu sare Kangjeng Nabi udang berat emang kami sare lain sare molor rarasan mah jante emang hees keur ngaji teh nya mun ditanya jaing mah teu hees gitu kabeh ge coba ge lamun urang ngobrol jeung anu CS di majelis siapa hees bae santai aja nyaho kieu ngomong bae kitu nyaho aing ge ngomong naon emang tuh sawan tadi eta jelema gengsian jelema kos di mobil ge tanya ku babaturan siapa hees bae sanwes nyaho aing naon ge sia mun nabrak batu jeung wallahu a'lam mun nabrak mah embung disebut HS teh embung mantak kula masuk ingat ka dongeng Gus Dur di luhur kapal ya presiden Amerika presiden Saudi Arabia raja jeung Indonesia Gus Dur
di luhur kapal teh nyeun atraksi masing-masing, kita memperlihatkan kebolehan masing-masing. Yuk, oke, cek Gus Dur. Oke baik Gus Dur mah emang teu pernah mundurnya mah. Teu pernah mundur. Kamu apa? Cek Presiden Amerika Bill Clinton, saya ini mau mengeluarkan dolar sebanyak-banyaknya. Keluarkan di kapal. Ditanya, kenapa kok pakai nyawer? Terlalu banyak di Amerika dolar. Mantap amat di Gus Dur. Terus bagian Arab, Raja Fahad. Sekarang bagian kamu, keluarkan nyana korma jeung kacang. Cek Gus Dur, kenapa itu? Wow, nggak akan habis korma dan kacang di Arab, tidak akan habis. Walaupun terus disawerin juga tidak akan habis. Pokoknya korma jadi sendiri di sana. Masya Allah. Tinggal Gus Dur. Kamu apa? Tenang. Nyana mikir kan naon. Aya nuker diuk bae orang Indonesia di kursi. Dicekel kunyana, dibalangkeun. Bro. Gus. Bapak Presiden kenapa di? Enggak apa-apa sih. Emang kenapa? Masih banyak rakyat Indonesia. Baru satu nggak apa-apa. Belum yang di bawah jembatan masih banyak. Udah tenang aja sih, baru satu nggak apa-apa. Terlalu banyak bisa ada Gus Dur. Setelah ditanya tetap kan eta mah manusia. Gus, kami mah dolar uang membuat bahagia yang dapat saweran. Cek Arab kami juga sama, korma dan kacang itu ke orang yang dapat tuh senang. Kalau kamu belum tentu nggak senang jiknya masyarakat Indonesia juga. Sebab dia aja yang saya lemparin nggak tahu dilemparin. Kok nggak tahu? Saya pegang, saya lemparin, dia nggak tahu apa-apa, makanya mati dia nggak tahu apa-apa. Emang kenapa? Dia tidur kok. Saya juga yang bangun mah nggak akan saya lemparin, itu yang tidur cek nanti. Eta bisaan karikatur Gus Dur mah. Jadi berarti masyarakat Indonesia mah harees bae maksudna kos gitu. Dibalangkeun ti kapal ge teh nyaho naon nya mah. Atuh ya saya harees guari ye. Mun di liu luar negeri kaayaan perpolitikan jeung perekonomian model kos kieu geus marudah, tapi di urang ye tuh hees bae. Bangsa Indonesia memang seneng tidur. Komo orang Bandung mah, Bandung mangsa parahyangan, Bandung, Tasik, Garut, tuh bokes. Nya nama isuk-isuk lain ka kantor si duru. Komo di Lembang. Cek pamajikan apa? Lain ka kantor tiris. Komo di Cikajang mah. Di Cikajang mah tiris jasa tuh Garut, waduh tuh ka kegedulan. Nya nama ngisangna lohor. Ajeng bebelepet los ada mah. Lamun ditanya atuh can dipake salat ieu cenah teh. Atuh ngisang mah tiris. Ajeng ngawuduk mah ngawuduk bae tetep teu ngisang. Masya Allah baheula bakulah kerjaan di Garut dan jam 10 jam 11 masih tiris kene tahun 80 82 88 Masya Allah dek ngaji kudu make jaket bae. Mantak dikiriman ti dia, dikiriman sebab tiris, bayar jaket, kabeh mereka jaket. Kuari mah sarua bae Bandung panas, Garut panas, sarua jeung di urang, tetep mukul pakai kipas bae. Bae lama mana aya kulkas di Garut, teu laku. Kuari mah make kulkas berarti kan panas. Oh, kuari geus panas di Cikajang ge eueuh dongengan nu tiris kos kitu, tah mah baheula. Baheula tah mah ngisang-ngisang geus zohor. Eta tiris ente. Nah, Syuaib tiga kali umat kalau luar kabeh wah barang eta neuleuh di Madian tarutung jelema tengah romong umat Kangjeng Nabi Syuaib. Coba kaikah bertekuk lutut paraeh kabeh. Jutaan manusia ngampar paeh bisa dibayangkeun ku urang. Urang ningali tsunami 200.000 bae ge mah endap-endapan hate. Terasa hargaan manusia, terasa hargaan harta,
terasa hargaan nungaran mobil, nungaran bangunan, nungaran berbagai dunia. Balik hanya ke Allah kabeh. Menang ditumpuk-tumpuk. Seetik terus jadi gede, lenyap ku tsunami berikut jeung nu bogana tanggung jawab di hareupeun Allah. Nanaonan perasaan. Masyaallah, ieu ge gampar jelema. Hideung totong nu ieu diaikah jelema ngampar jutaan manusia. Kanjeng Nabi Shu'aib fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fakaifa sa'ala qaumin kafirin. Patawalla maka mengok Kanjeng Nabi Shu'aib ngabalir ti umatna. Cek Kanjeng Nabi Shu'aib ya qaumi kaum kaula. Tadi keh nurut atuh ka ucapan kaula sebab kaula teh pan diangkat jadi rasul ku Gusti Allah nu bogana. Laqad ablagtukum ya ta jelas yakin kaula geus nyampaikeun ka aranjeun ka risalati rabbi kana risalah pangeran kaula hukum syariat pangeran kaula wa nasahtu lakum kaula geus gadasehatan ka aranjeun kabeh tetapi palang tuminu anjeun teu daek percaya ka omongan kaula teu iman ka Allah jeung ka kaula. Dedeh jeung nyaah sabenerna mah kaula ka anjeun teh dek nyalametkeun anjeun tina seuneu neraka, dek nyalametkeun anjeun tina siksa jahannam, dek nyalametkeun aranjeun kabehan jaga di akhirat. Kurang kumaha kula nyampaikeun ka aranjeun tapi anjeun teu percaya ka dedeh jeung ka nyaah datang ka beak di hate kaula. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Dek kumaha kaula dedeh jeung nyaahna prihatin jeung sedina terhadap kaum kafir geus ku kaula diajak dinasehatan kos ka anak bae. Urang ngasehatan anak teh dedeh jeung nyaah disintreuk, dedeh jeung nyaah ditampiling, dedeh jeung nyaah ku urang teh dikakerowok sia teh sing bener. Geus kitu-kitu ku urang teh ngaji sia ngaji. Eta teh kadedeh ka nyaah tapi teu daekeun kana bae. Kan datang ka ditu da nyendet sia ti dieu. Teu butuh aing ka sia. Eta nurut ka aing mah dur idit aing mah teu butuh ka sia hiji anak aing loba keneh nyieun ge bisa keneh mun teh kolot tolo boloon teu perlu aing mah teh indit nyana abah teu karunya ka kolak karunya ge sia aing nurut ka aing jika Allah ai kos kitu patut mah mabok sia di aing gareupeun aing mawa awewe sia di harapan jadi saji saya mah sia kos lain anak aing indit sia aing mah teu butuh ka modal sia sia ku aing geus dipake kanya ku edek nya aku mah aing kos kitu sia teu nurut ka aing indit angkat kaki ti dieu indit anak emang nya kolot teu sama sakali ieu geus sarua cek Kanjeng Nabi Shu'aib aing geus nganasehatan ka anjeun kaula kurang kumaha nyampaikeun risalah syariat kita ulah ngurangan takaran timbangan hitungan jeung sajabana ulah cicing di jalan ngagarong ulah korupsi, ulah muksi, ulah nyokotan pajak kurang kumaha cek Kanjeng Nabi Shu'aib dedeh jeung nyaah supaya selamat jaga di akhirat aing nyampaikeun teh kaula nyampaikeun teh ieu teh utusan ti Gusti Allah mana teu percaya sabodo diserahkeun ka Gusti Allah kaifa asa ala qaumin kafirin neulekos kieu ye parae ndeu kumaha sedina aja emang kaum kafir atuh parae ge sabodo tah geus diserahkeun ka nu bogana. Jagakeun sadaya-daya Gusti. Ialah hasil doa Kanjeng Nabi Shu'aib alaihi salam, "Alallahi tawakkalna, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin." Mantak dibacalah ieu ku para ulama sadunya. Ketika aya nanaon nyanggakeun ka Gusti Allah, ieu dibaca. Abah mah terus bae masuk maca doa ieu keur ngariung ge dibaca bae bada salat dibaca bae
'alallahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Berarti kan geus janggakeun Gusti ja pamarentah dielingan geus tapi kieu bae. Kita ulah korupsi makin menjadi-jadi. Kita ulah pajak terus pajak makin ditaik-taikeun malah ditingkat-tingkatkeun. Ieu menjagakeun janu Gusti, Gusti Maha Uninga, memehna, eukeurna jeung santasna nyanggakeun. Masyarakat geus kurang kumaha dibere penerangan kita ulah nyokot duit bank tapi nyokot bae, kita ulah ngeridit tapi terus bae, boro-boro nu teu paham nu paham ge terus bae. Ya Allah Gusti Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin nyanggakeun ka Gusti sadaya-daya. Nah eta teh engke terjadilah siksa-siksa berkelompok-kelompok ngan keseluruhan unggul. Dimimitian tuh Galunggung, tambah Yogyakarta, tambah deui tsunami, tambah deui Garut, tambah deui kereta, tambah deui Sukabumi, Cianjur dan lain sebagainya, Banten terus-terusan. Ieu teguran-teguran ti Gusti Allah tina doa para wali Allah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bacalah ku urang. Anggeus caritaan tentang kaum Kangjeng Nabi Syuaib alaihis salam, tinggal urang ke ngalanjutkeun berbagai dauhan-dauhan Gusti Allah bakal terus nyusul tentang kisah-kisah para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala.